Dat tutut, dat nip nip, majikan samutut, jadi bere duit. Aduh, istirahat lain malah. Rek ngitung duit boga hasil jadi payah. Aduh. Ayeuna mah rek dihitung we duit teh. Tujuan we bisa pakai meuli motor. Lumayan dikumpul-kumpul oge ya. Meuli motor mah. Berjalan-jalan jeung nyikarea. Aduh. Oh, lumayan lah, uang kumpulkan ayeuna mah. Tah teh hasilna poe ayeuna sugan we isukan mah leuwih lah. Pang kumpul-kumpul we duit teh keur meuli motor ayeuna mah. Ayeuna mah rek ka imah heula ah. Rek istirahat heula di imah. Nah, iya hasil jadi payah teh ya. Aduh. Bisa jalan-jalan jeung si Nyai teh atuh lah. Buat lapang ah. Acek euy. Naon eta? Motor saha? Ma Acek, motor anyar eta? Nya anyar atuh, anyar lang meser neng. Ya Biasa neng lah. Gimana itu bilang gimana? Nang meser menang kumpul neng mah. Menang jerih payah Mang Aceh mah lah. Kiridit. Sanes atuh ieu mah menang biasalah. Hadiah dulu kali. Sanes neng sanes hadiah ieu mah. Tah, ieu motor aya bacaanana. Motor bati gawe neng aya tulisanana atuh tuh. Masih teh atuh ayeuna mah. Aduh, neng minta nganter. Siap neng mau kemana? Nah, Ayo tuh, engke sorenya Mang Aceh. Siap neng siap. Neng diantosnya. Siap lah pokoknya. Nyamper ka ditunya dijemput. Oke. Tapi ieu mah nganternya, neng minta nganter. So, siap ke neng mah diantar kemana wae oge siap. Teu naon tapi Henteu, nyase siap. Nuhun nya. Siap. Ge ka dia deui. Siap, Neng, Nyamper we Mang Aceh. Siap neng lah. Yo. Aduh. Ayeuna masih neng tadi nyamper. Biasa marene. Ruk cek barudak ayeuna merek kencan meureunhan cenah kitu. Siap lah pokona mah Mang Aceh mah gaskeun. Aduh, jadi GR teparuh itu kumahanya euy. Aduh, masih neng teh kudu samper itu nya. Neng meni rowas kaget teh Kak Mang. Hayu siap neng. Ya, assalamualaikum. Oh. Ong tuh angko. Lah tadina pada sarepi neng lah. Iya. Hayu neng lah. Uang dia. Mang Aceh nih gaya. Ayo nama tuh. Kudu gaya. Siap Mang Aceh? Siap. Hayu neng lah. Mang Aceh, gaskeun. Siap.
aing teh? Biasa, erek dia Ah. jalan-jalan. Alaga. Omah eta. Iya, maksudnya naon eta ngeledek naon? Kekeongan tuh. Coba motornya buka motor manehna meuli atau jeung teh kumaha eta teh? Beli Jompol. Ah, anu lebih hari. Kalau awewe di kamar Itu mah awas Awewe, itu. kan motorna Awewe tetangga. tadi teh yang ngaranan motorna teh Naon cenah teh? motor bati gawe. Berarti khas bener nang gawe. Jigana mah bener Ayo tuh, motorna. nang itu nanti tinggal. Ayo lah. Bang bari ngabahas motor jeung naon maksudna. Ya, Iya. iya. Percuma eta. Kalau neng aya naon itu neng keureun? Tos ieu Mang Aceng. Tuh Mang Aceng ke antasna menya di dinya. Oh, gitu. Siap, siap, siap. siap. Nih. Aceng antas sakla di dieu nya. Mana neng? Yang ada itu tuh aya nu antasna. Ya. A few moments later. Aduh, si neng teh malah Mang Aceng Rikieu mah tuh. Kemana sugan ka warung tadi teh si neng teh? Lah, urang jajan heula atuh kieu mah. Tapi duit teh eueuh teh kemana duit kemana nya? Aing mah. Aduh, kerinjik si neng teh jeung batur. Kumaha itu nya? Aduh. Aduh ngerjain Mang Aceng kieu mah tuh. Alah. Atuh ih, ayo urang aman. Kemana ya? Ada tadi ngantosan dia mulai duki kakak kan lagi. Naik lama. Kela. Cingela. Cingela. Naon. Tingali. Mang Aceng ini. Nah, Mang Aceng. Mau ngaceng. Hah? Sampeurkeun we. Urang enakeun karumput nu ieu. Ayo, Ayo. Bari naon maksudna kieu? Aduh. Ampura lur. Kali teh kuring teh keur biasalah malah ada somong gitu malah wewe gitu. Ayeuna mah teuing ka mana tuh bulan suan teh ka warung awewe teh. Ada kemana orang? Itu tuh di situ. Di mana tuh? Itu tuh. Aduh, Perluan gitu pepes jangan sebenarnya. Rungkat, Kodok dia Aduh, Babalagaan bro, palingan ulah somong rupanya. Gambaran. Jadi kenal teh bener ayeuna kieu karasa ulang kade. Non tuh neng, rame gitu. Balik Mang Aceng. Baru mau ngecek. Ya, cuman dia orang nengan caringin. Nana pencaringan ayo. Orang minum pemandangan. Ya ayolah kurang ke mana kagak lubung. Oh, kuil kenapa? Ya orang pindah di dia mah. Ganeng. Ayo tuh kemana? Amerang-amerang. Masih itu, mangkat. Naon itu teh? Itu tuh mangkat tuh. Oh, kurang ngerada di heureuyan. Kalau terjadi, keluarga eta. Kuya. Nah, gitu. Kata tutut, kata titit. Nah, majikan sabutut, diberi duit. Ayo tinggalkeun. Anu mau jadi saksi dah. Baca ada tuh, euy. Tah, kurang kutub tuh. Ya duka. Iya naon ih? Nah, tuh kumaha? Teu apa? Kumaha? Kumaha tuh? Kue kulun. Arek kitu mah. Neng ek balik deui, ek jeung Mang Aceng. Di kanong. Hei. Mang Aceng hayu lah. Kunaon gitu, Neng? Hayu lah pusing gitu mah. Oh, gitu masih atuh Neng uang gaskeun Neng. Neng, ulah kabur tuh Neng ka dieu. Neng, dieu. Ayo. Aduh. Wah, dari tanah ya teh ya. Jajan Mang Aceng gue. Ya, Neng. Kemana ya kemana? Nah, biasa we. Aduh jauh. Pakai topi ka batur, topi. Dadah. Ma.
Mantap, euy. Duh, aing mah teh jadi jalan-jalan dia. Gara-gara dia ya naon jadi dia. Putus lagi cintaku. Putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya. Cuma karena nukir lalu engkau berpaling muka. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan klik like untuk menyukai video ini dan jangan lupa subscribe untuk berlangganan. Adapun mantra dan sulap ini hanya sebatas hiburan saja. Tetaplah minta segala sesuatu itu hanya kepada Allah semata. Jangan kecentong Mang Aceng ini ya. Gaskeun.